Saksikan bersama salah satu ada Sunda, kita sambut bersama dan saksikan bersama Mapak Bapak Hajat sareng Ibu Hajat oke Ananda Jakir Hapadi anu dihitanan ku adat Sunda lengser pada ibunya. Sampun Nedawedi kanulinggi sedang ngiring dangding bring ngiring ngesumping ngemperang mapak ngudatang dinarirneka budaya seni simpai kidang pananjung pimpinan Asep Rudi Hartono dina prosesi upacara adat mapak panganten Sunda dikawitan. Asa ngimpen tepung sareng urang babakan anu karasep nu garelis geuning seueur wargi seueur menak oge muhun keknya meme aki prung manggung perak ngarampayak urang bagyakeun heula itu nu kasep incu aki Cep Jakir Hapadi nu parantos rawuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagja temen mulia temen anaki nun wilujeng rawuh di anti kamari diantos santi anggalna ditalung tikan windit sugan geus ngembaran meja bingah nu kaseptos rawuh nu kaseptos rawuh dipapak antayan mojang diiringan digendingan disoraan rampak tembang aturan anak king di payungan payung tangtung sumangga anak king geranya linggi sor
mandindi hampurannya cu aja udah geus kolot pengaringe geunang ning kuku ge hayangeun urucan aduh itu alah kita ku hilap bapak-bapak ibu-ibu tingali jincu urang cep hari tepuk tangan nu meriah kanggo cep Zakir Rapadi tepuk tangan alhamdulillah ke urang doakeun heula ku urangnya Doakeun lagi. mudah-mudahan ieu anu ka Chef Zakir Rapadi nya cik urang doakeun ku urang aminannya Amin. aminan Amin. yeuh murang kali mudah-mudahan ti janten murang kali anu sehat amin anu pinter amin anu panjang yuswana amin cing soleh nun tumut ka ibu ramana amin engke jaga lamun nikah kade ulah hilap kudu monang aki amin oke katunya kumaha aleuh geuning tingali ieu Gusti nu agung menak-menak unggul itu Gusti apunten teu tiasa nyebat hiji-hiji sanesna naon seueur teuing gulana ke aki teh asa nu poho naon itu teh kamari teh cing barudak tempo aki make iket teh Make ikat, makenya make. make baju ke aki Aya. make celana make teu Aya. makanya nah asa nu pohonya Naon atuh Ki? ay aya heueuh sini nih poho deui Gusti nu agung tadi teh tikus ruk ditanyakan si Tamiang deuleu urang goroan karunya nini kadia nini aya teu Aya. di mana Yuk pantos dagang sebelah. Permainan unik sekali. Orang main kuda, tapi kuda bohong. Namanya kuda lumping. Anehnya permainan ini, orangnya bisa lupa diri. Dia makan rumput, juga makan kacang. Aduhai ngeri sekali. Itu kuda lumping, kuda lumping, kuda lumping. Kesurupan. Itu kuda lumping, kuda lumping, kuda lumping. Jangan dekat-dekat melihat permainan ini. Karena akibatnya bisa berbahaya. Itulah kuda lumping. ayo mana kuno teh ini teh kira-kira pisan eta aduh Gusti ngerakeun pisan tinggal itu penonton teh itu penak-penak unggul ngantas di mana teh atuh teu kira-kira pisan entas di mana atuh mana teh Apa tadi teh tas nyieun seblak? astagfirullahaladzim nah teu cukup keneh ku aki dibere resiko sabulan 2 miliar teh kira-kira pisan Acan aki. tuh tinggal di budak urang Oke, tuh tinggal di Acan, Can Mahi. lain lah urang Oke. kadeula Jangan nu ganteng lah. Jangan nu ganteng. urang kaul heula